bahkan jadi pantrangan ulah nyeun kaawangan sabab teu di pangeran ulah nyeun kaawangan sabab teu di pangeran maka pihatut mah ditampi nuhun jangan anak mah udah dari wajah ma juragan pangawulaan juragan Arjuna ka dieu mah ada tenjang mereka longok si mohon mak mereka longok pak kemot di bumi alam jang bapak ampura abdi pak di kamari bapak manete jang temut di bumi alam upami bapak damang janji abdi pak pada puasa deket toh bapak sholat ya pak halus jang yang umat niat puasa lain karena bapak maneh tapi karena Allah jang upami bapak damang abdi rek minang mani mah sapoe 8 kali ya ulah bapak teh emot pak dedek teuing mah bapak mah jeun maot mah Gusti jang diuk jang Allahu Akbar pak tapi janji upami bapak damang ku abdi pangaredokeun heuncah pak mak dawala ieu bapak kunaon mak temut jang di kamari bapak cing damang pak cing damang bapak gede bawang wujud ka Cirata pak dawala bapak sieun maot ulah bapak mah ulah maot leuwih hade lanceuk aing nu maot goblok sih mah aya saha jang juragan pangawulaan mah bagja teuing bagja dawala ulah lebat teuing heureuy Oi ayeuna mah ulah lebat heureuy sararangkeun hiya ngomong geus ya Dunungan acek setia ragen bagja kaulanu agan simah pangapaktos agan ditampi nuhun astajinga ti abdi oge nyawangakeun simah pangapaktos agan ditampi nuhun dawala acek timalan kaulanun ari ieu teh saha di papangkon pun lanceuk pun bapak itiagan tedamang walas pun bapak agan tedamang pun bapak agan ieu teh Kakang Semar timalan sabaraha lami tedamangna aceuk parantos lima sasihna tedamangna atuna sanes pawartos ka Madukara teh sawios cenah ngarepotkeun agan datang tos agan teh rariweuh tangtos agan teh rariweuh nya dah sia gering nih Semar teh cik Arjuna tega moal maehan jelema nu gering kieu lamun teu maehan Arjuna dipaehan ku aing tempos ya Apa
sok itu saurana bade satuhu bade satuhu emut daling ding kasih nu nyanding dina hariring hariring goreng di panggung abdi pembing lalanjung dirurung gandrung sungkan nian sungkan mulang ka abdi ngantosan duh muka mun nyawang bempang karaos hati lalawang duh muka abdi pulang sok Inggris engkang kabandang urang tepang urang tepang buru bentang bentang urang gerbidang ngahalang halang tembang Makadis uci kamana nyanyian payung sakia panas poema sakia panas poema Ibu Kadis Ari kamana nyaminta tulung sakia panas hatena Allah sakia panas hatena sangka malela sing horeng teh pibenyingan sing horeng teh sok pibenyingan disangka rek bela sing horeng pikanyerian aru dinengekan pikanyerian bongana bangkong kacai tadi mandikan kacai makan tadi mandikan bongan pasini sedih jadikan pasini sedih jadikan kaget den nirakan ningali ingkang samya sampun prapta kaget mah
Dewi Setyaragen Astra Jinga Dawala kaget ningali panengahing Pandawa Arjuna anu kiwari parantos aya Gunirahangan Dika agan nuhune agan kadieu agan dia nama abdi bade wawartos ka itu ke Madukara nyage dicaram kupun biang tapi panginten agan kedah huninga pun bapak nuju teu damang kitu agan dedeh teuing geuning ieu teh bapa maneh teh geus sabaraha lila cepot tos aya 5 sasih teu damangna teh agan atuna halain bebeja sawios agan da geuning agan ayeuna ka dieu kitu agan teu damang naon aceuk Kakang Semar teh saurna mah cenah pun bapa teh pecah ketuban agan ka mana we karep ti jelema ieu nya komplikasi sareng kanker payudara tong loba ting heureuy cepot cumun teu agan dedeh teuing agan teh bade ngalongok hiji kaula terek ngalongok kaduana kaula teh aya perlu cepot ka bapa maneh aceuk aya peryoge naon dunungan ieu aceuk kaula rek wak cabalaka we kaula teh menang tatapa puasa da juragan Arjuna mah tatapa wae leuh ngabeun 2 tahun tepana teh geten napaan naon agan kaula teh hayang menang ilmu sampurna dina jero kasampurnaan lajeng agan menang gandam ramo kaula teh cepot 3 ib kenging gandam ramo bener naon cenah agan lamun cenah anjeun hayang menang ilmu kasampurnaan hirup aya syaratna syarat teh naon nyaeta kaula teh punya eta kudu nyieun korban persembahan kurban ku kaula bade nyangakana persembahan kurban kan timalan doma aya di abdi nya doma lain ku sato cepot ku naon agan ku hayam camani lain ku hayam beureum aya di dia hayam beureum ngan teh jaweran beda kana hate da wala euy da yakin siling teh kaing aduh ampun lain kaulah teh lain ku sato dawala kunaon ku jelema kurbana kurbana teh ku jalmi ku jelema aceuk dada teuing saha jamina agan anu kedah dikurbankeun ceuk gaib teh eueuh deui cenah nu kudu dikorbankeun teh bapa maneh asta jingga obat uluh tawala Gusti nu agung Gusti geuningan bapa aing rek dikurbankeun paingan aing penting ngimpi diberi panitik tawala Gusti nu agung bapa maneh kudu dikurbankeun dicacag jadi opat asta jingga aceuk timalan kaula nun wayahna rek dipentaridona we Kakang Semar ku kaula rek dibawa dicacag jadi opat jeung tibatan ayeuna gering kieu tepugu mending disampurnakeun nyaeta demi kepentingan kaula aceuk aduh jang kanya ngomong jang mata bisa ngomong jang wayana jang ngomong dipentak kulawarga na kariduan kulawarga kabeh teh Semar ku kaula dibawa ku kaula ieu wayahna cepot jika kanya ngomong uing mah teu bisa ngomong keur magering bapak teh rek dikurbankeun sakanya salah saurang cik atuh akada aka panglanceuk panggedena wala aing melamun ngobrol lilating teh sok aya kutah sok aka pinterna nya sok atuh wayahna jang wayahna
Gusti Agung Bapak damahan abdi punjungan abdi burung palung bodok hello Bapak teh Bapak abdi Pak kuasa nu bakal ngabela lintang teh abdi Pak agan cepot paralun anu kasuhun hampura anu diteda uning galih nu kapamrih agan ayeuna pun Bapak nuju teh damang parantos 5 sasi ayana ayeuna katuruk-turuk abdi teh milarian ubar supaya pun Bapak damang da alim da beti kalengitan pun Bapak kan kari-kari ayeuna agan bade masteni pun Bapak bade jadi korban abdi salaku anak agan naon kasibatna agan naon kasebatna ningali Bapak di payahan batur agan moal teu kelelewengan abdi moal teu acangan-jangan abdi kagegeleuan ku pun Bapak agan komo ayeuna payunan abdi di payahanana agan sate acana pun Bapak di payahan agan abdi heula payahan agan abdi heula payahan agan abdi heula payahan jeung dibatan pun Bapak jadi maneh oge hayang dipaehan cepot dan jadi maneh hayang dipaehan teh heula sidawala we heula teh payuna tuh nu bener sia jadi anjeun hayang dipaehan teh heula ya agan ari agan tega onaman bade maehan abdi mangga teh teuing aing tega maehan maneh cepot agan ieu teh leres agan teh iraha aing bohong cepot ayo sia Allahu Akbar lamun bener maneh hayang paeh dipaehan ku aing ini sok lamun bener maneh hayang paeh cepot dipaehan ku aing poe aing nya dawala pileuleyan dawala aing bakat ti heula maot jeung tibatan ningali Bapak maot leuwih hade aing maot ti heula dawala jeung tibatan nyaksian kolot maot dilagu halak ku batur leuwih hade abdi maot ti heula agan dawala BHP Bapak jeung mak dawala PHP Karang Taruna tuluikeun ku maneh calung dalangna ku maneh genti dawala ngan omat ulah make bengker ka dieu sia lamun maneh hayang paeh asa jiga agan ka dieu alah agan geura tegakeun kategaan paeh awak maneh asa jiga ya tunungan cengemut tunungan bongana aceuk tuang putra yang paeh teh heula tegang pati lalidunya syawarga Gunawi Ayu papatang pada perlaya caang bulan 14 tegenek jeung teu maleukmeuk jalan gede sasapuan agan mangga Gusti nu agung ieu teh ngimpi naon agan kudu ngahalangan kana pamaksudan aing babat ku aing kabeh ulah warga Semar astaji ngadawala ngemasing pati temekaning perlaya Dewi Setia Ragen Temut di bumi alam jalaran ningali dua putra anu kiwari parantosnya babatang jadi bugang kayaanana atuh Semar Badranaya anu nuju Temut di bumi alam airaga na memang asli Semar Temut nanging batina tetep mayang kahyang mahalanggeng
badan turu ati tanghi tatu ye Semar kaluar tina warugana cahaya gilang gumilang nanging teka tingali ku panengahing Pandawa Arjuna nur cahaya sesekar ingwang nur cahaya sesekar ingwang cahaya gilang gumilang Arjuna nepi ka kieu teuing luas maehan rakyat sorangan Arjuna deudeuh teuing Astajinga Dawala anak bapak nepi ka luar biasa ngabelaan kaula nepi ka kieu-kieuna deudeuh anak king anak bapak urang ajar sia ngahalangan kana pamuksudan aing si Semar dipaehan ku aing Semar geus paeh geuning si Semar mah sia maneh paeh dicacak jadi opat jalan ku aing hanyaho bu itu Arjuna bener tega nak rakyat sorangan Arjuna deudeuh teuing mah bojo bapak anu panggelisna anu pangsolehahna hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji damang mah obat anak Madawala Astajinga alah Gusti wagu tega bener Arjuna Kakang Semar kemana Kakang Semar kak sahaya ma nah maka jeung nyebat maka kaula saha anjeun nah maka jeung naroskeun saha ka bapak mah nah teh apa ka kaula mah tobat lain tobat teh apa ka bapak ieu teh saha nah maka jeung naroskeun saha mah buka atuh mata batin mah aduh Gusti nu agung nanaonannya teh Kakang Semar teh nanaonan mending ngareurewas kaula Kakang Semar bapak teh mah ieu teh panasaran naon ieu kajadian aya raja anu rek ngancurkeun alam dunia kagegeringan teh bapak teh ku eta sarua we ieu teh kalapa biji cucungap Arjuna datang ka dieu jadi kabongkar rahasia kejadian anu salila ieu ku bapak jadi kapanasaran bapak aduh Kakang Semar sarua we jeung marebeja ka bapak orain nyamperkeun paneugeuh kumaha atuh itu wujud salira tenangkeun we keuna ayeuna mak mawayahna manaheur cai we naheur cai leres sabab dulur bapak anu opat maka datang ku ieu aduh dada teuing Kakang Semar moal sakalian sareng mie rebus moal mentong moal timalan kaula nun Kakang Semar aduh kumaha ya budak dan bagian bapak eta mah mamah naheur cai we sae kaulana sae Kakang Semar mun unggal dinten kieu teh deudeuh teuing pamajikan kula teu sangka Astajinga Dawala bela ka kaula kanu jadi kolot Astajinga Dawala hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angen darus neueuh cager aja
hareudang goblok teh. Hareudeng. Naon? Area ka hirup. Alhamdulillah hirup euy ari maneh. Uing mah pae. Nya pae nga-WA goblok teh. Udang dawala, udang. Saha salira kulan? Saha? Udang Saha yudan? Astajiga dan apa halun gede we wala pasti apa ka bangsat mah patu apa wae. Ka kitu-kitu na sila gede we ampun. Nya. Karek kehirup sing dipaehan deui ku aing. Saha salira tigulan? Nah maka jeung saha kaula teh bapa maneh cepot. Bapak abdi. Bapak abdi ti mana ieu teh? Ieu teh bapak maneh astajiga. Apaan bapak mah? Kemana bapak? Tah bapak maneh teh wujudna dibawa ku Arjuna rek dicacak jadi opat. Ari ieu saha? Bapak maneh da wala mah teh apa? Ye, dangukeun Aden. Pun bapak mah nya ge abdi nya jelema kieu tapi tetep paka ngaku bapak sanajan pun bapak awakna abut-abutan. Sanajan tepukuh rupana. Tepukuh bentuk bapak abdi mah beungeut bodas awak hideung leumpang daging kita. Gitu. Bener anu diomongkeun ku maneh mah eta teh cangkangna tah ieu eusina. Bogoh bapak aing disuuk. Pakai cangkang jeung eusi. Ari bapak mah pan bisa mancala putra mancala putri. Ngan tetep sanajan ganti wujud bapak mah aya cirina. Naon? Seungit sampingna. Cik urang buktoskeun lamun ieu laras bapak sok da wala. Punten Aden sok. Bapak ulah jadi naon sih beda kasir sih teh cicing. Bapak dawala. Aduh. Bapak nanaonan ieu teh Pak demi Allah bapak demi bapak. Buru bapak, bagja bapak. Balik dawala. Gasok cing punten. Lamun ieu bapak abdi bade maluluh. Sok cepot punten. Parios. Punten, kurang parios. Wah, dah naon bener bapak lu. Naon cirina sikina genep. Kana sia teh. Alah luar biasa bapak naonan ieu teh keun. Astajiga da wala. Ta bapak teh kikian teh sabenerna mah astajiga bapak teh keur mancing maung di Jerebuha. Mancing mah badot le maung. Dor dihakan ge panasaran bapak teh kejadian aya raja rek ngaluk-ngalukeun raja-raja nu liat. Nyieun siasat bapak teh. Gusti ieu kolot tepi ka kieu. Lain sagering-gering na bapak teh. Kabeneran Arjuna datang ka dieu muka lawang keur bapak. Hebat bapak. Ari emak ka mana inung maneh aya di jero keur naeur cai. Sabab bakal aya dulur bapak anu opat maka datang ka dieu. Bapak kadu dulur, boga dulur bapak teh opat ya. Lu di paling mana kege bakal datang ka dieu pindah maneh ka dieu. Bulan pindah maneh ka dieu. Oh, pindah ka mana bulan? Ka tukang. Oh, saya mangapa? Aduh, bapak ampun di dinya oge. Nah, saya teh boga jeung geheng di dinya kada bae teh saha. Ganteng ge bapak dewek. Ade pa euy. Bakal aya dulur bapan opat ka dieu da wala. Tungguan. Sae mangga. Lajeng. Ieu ge. Malum ye Semar Badranaya dudu wong samanea. Karasan ya Arjuna parantos nektek Semar Badranaya warugana jadi opat.
barang pada dipungkus kulayon bodas ngadak-ngadak ieu wujud Semar Badranaya ngablesat awang-awang jadi cahaya papat warnane ieu cahaya ngablesat nyata ka ieu bumi nalura Semar Kudapawana inget lami-lami ieu cahaya ngawujud jadi opat satria kasep kalempeng koneng gandang pertengtang lalebet ka ieu bumi nalura Semar Kudapawana datan niratang ngademan datan niratang ngademan Sampurasun pancer nuhun mangaligi ewuh mangkule nganrana bagjati nemenan urang tiasa patepang deui pancer timala nuhun mangalingi-lingi saya astajiga saha Gusti ieu teh bapa maneh cepot Bapak abdi bener dawala abdi saha bapa maneh anjir dula alhamdulillah dua bapak urang dawala akarek milih mana nu loba duit aing mah pokona mah bagja astajinga selamat maneh selamat bulan ieu teh bapak abdi bener astajinga ieu teh bapak maneh sarua cepot Gusti nu agung mana anu sanes aya di pengker mana bagja geuning salira pancer parantos aya di dieu timalan mangalingi jang saya bapa maneh cepot bapak abdi bener dawala abdi ieu teh saha bapa maneh dawala Gusti nu agung nuhun salamet anjir bapak aing rareunceum kieu dulu alah gara rining aya aing hawu mana nu sanes aya sabenerna pancer damang salira aya hibar kaula bagja tina menang aduh jang saya bapa maneh cepot dawala ieu teh bapa maneh lain bapa maneh dawala kaula bapa maneh lain maneh bagja tina menan salalamet maneh dawala ieu teh ngimpi naon aing teh dawala ampun jadi kieu dawala aduh Allahu Akbar nya bapa jadi opat leuy damang pancer saya mangalingi gini jang anak bapak itu bapak abdi keneh bener anak bapak maneh keneh cepot Allahu Akbar dawala tingali bapak aing 5 anjir halah pak itu bapak abdi kabeh bener jang bapak maneh nya salaki emak kabeh bener jang dawala emak kuatan kulimaan dulu mikir nanti kadinya we si koplok nya palingan ngahepe poe mah naon tugas kaula ayeuna naon tugas ayeuna kaula tah wayahna tah ieu anu disebut papat kalima pancer teh ieu hasil tina puasa tatapa puasa teh ngawujud kolot mah nya ngabukti tuh tingali contona orai hayam puasa komo hayam malamun ngendog pan nyerekeman nog teh puasa teh hasilna malegar atau orai pun kitu deui ganti kulit ngorak deui hasilna tina puasa teh ai urang naon hasil tina puasa hileud jadi kukupu hasil tina puasa teh urang mah kadang-kadang hasil tina puasa teh begange bungkul terjadi ilmu karena diri teh terjadi mata jadi akhlakul karimah kaituna nya da puasa nganhan lapar jeung dahaga wungkul ai puasa jero teh dipegawe cing lah mentung bapahan aing ieu dah puasa getara aing mah teh
tugas anjin ayeuna wayahna anjin anu warna bodasnya eta cahaya bodas rek dinamian ku kaula nyata Dewa Nurbanyu. Dewa Nurbanyu Dewa Nurbanyu dupi kaula anjeun hideung nyaeta Dewa Nurbumi. dupi kaula Anjeun koneng Dewa Nur Angin Nurbayu anu pangpangkerna beureum Dewa Nurgeni. Berarti aing Nurgeni saduanya siapa Nurulung nggak tahu Nurus Tunyung. Kaula bahkan ganti ngaran jadi Dewa Nur Cahya. Sia Dewa Nur Pai teu nyari anjing gitu ya siapa kita teu nyari teh amek nya wajar ya ini teu nyari wae. Tugasan yang salaku Dewa Nurbanyu kaula bener naon kaula tugasna wayahna anjeun init ka negara Dwarawati tepungan Bathara Kresna maksana gusur Bathara Kresna sabab Kresna cicingeun kana ieu kajadian sae mangga dupi kaula ta anjeun Dewa Nurbumi wayahna init ka leuleweung anu aya di Palah Kidul di dinya aya Bima keur titeuleum dina amal salamatkeun ku anjeun bawa ku anjeun jahit. Bapak aing nyaho di mana ieu nya? Para gering bapak aing mah. Ragana sare sote, hatena mah beda nyaring. dupi kaula Anjeun Dewa Nurbanyu wayahna salametkeun Arjuna. Arjuna anu kiwari keur dirungrum ku pangaruh jin, pangaruh iblis, pangaruh dedemit, pangaruh siluman, wayahna manian Arjuna. Manian dina saumulang wayahna pokrok mastakana nyata ku daun kelor. Anjir gehel. Sae mangga dupi kaula tah anjeun wayahna langsung ka negara awu-awu langit. Engke upami parantos beres sadayana urang tepang di negara awu langit. Corak langsung anu ngaran Jagatetra. Sae mangga. Upami kitu cenah mangga urang pada lumapah. Dupi bapak ieu upami bapak ieu nyaeta rek nyalametkeun Yudhistira anu kiwarek diculik ku Marandawa. Sae mangga ayo urang pada sami-sami ngalaksanakeun pancen sewang-sewangan mangga. Bapak semaheun abdi dan mandameun abdi ti mimiti ayeuna abdi moal heureuy jeung Bapak. Moal heureuy jeung Bapak abdi mah dimatur aya bade sopan santun. Moal ngaheurian Bapak teh ayeuna jangan losang. Ari ayeuna bade ka mana Bapak? Urang nyalametkeun Yudhistira. Yudhistira teh rek diculik nyata ku patih anu ngaranna Jagat Sakti. Ke ari Bapak uningan ti mana ieu teh? Da si lain mah teh nyaho ti mimiti. Lalamutan Bapak teu ngulayaban ya. Hah? Badan turu ati tanghi roh madep maring Allah. Luar biasa Bapak. Hayu Yudhistira rek diculik urang salametkeun. Sae mangga pamangedit. Ada wala kudu nepi ka kitu ilmu teh dieu. Kudu minang ngobrol jeung dewek sia. Lamun si lain hayang apal eusina nu bieu teh dewek mah apal dieu teh. 4 kali 5 pancer teh. Nyaho di kieu na ari mah Bapak harita keur ngalap ilmu 4 kali 5 pancer teh lamun. Oh saha di teh aing saksina da wala nu batang si lain wayahna kudu ngalap ilmu si goblok. Nggak percaya aku ada yang kamu kubatur benarnya.
carios ieu panengahing Pandawa Arjuna anu milarian warugana Semar anu cacak jadi opat ngapelesat jadi cahaya papenak sareng Dewa Nur Bayu atau disangkalak ide Arjuna di manian malahan Yesenopati rewas sieun lompat ku kasaktianana Dewa Nur Bayu panengahing Pandawa diibakan nyata dina cai mulang awakna dibalur ku daun kelor kayaanana atau pangaruh siluman pangaruh jin bersih Arjuna kasadaran mulih deui atuh rewas kejadian anu tumiba Bima disalametkeun ku Dewa Nur Bumi Kresna disamper ku Dewa Nur Banyu tinggal ieu patih anu kiwari bade nyangkalak nyulik Yudhistira tiwari ngadodoho di satengahing marga datan nerat tangademen datan nerat tangademen ewuh mangkulengan rana jigana Yudhistira bakal diculik ku ayeuna kurang ajar sia lir bendra barang ieu jaya sakti utawi jagat sakti bade maling Yudhistira rayina ku anjeunnya eta Senopati Jagatenta anu sieunneun nyata ku Dewa Nur Banyu lelumpatan dugi ka dieu Kang cak alah ye nuju naon dieu cilaka Kang naon aya bahan kabongkar urang kabongkar naon dibobori ku hiji satria ngaranna Dewa Nur Bayu gagahna luar biasa ayu Yudhistira tos kenging acan nih Nurjana saha ulah kaget teh kaula saha nerat tangademen datan nerat tangademen mangkulingan rana kunaon di jelema teh kana dieu sajen ngaran kaula Dewa Nur Cahya Dewa Nur Cahya bener dek naon kakiron kaula ieu dengekeun ku anjeun lamun teh salah anjeun ti negara awau langitnya wis kenal anjir ngaran anjir jagat saktilin edan anu tukang Jagatenta waduh ari anya teh kaula Dewa Nur Cahya urang nagara Amartapura ari eta tukang kaula satria madang kemuliaan
Satria Mudang Madang Dewa Nurjana Ari anu tukang jisim abdi Dewa Nur Hayati Paingan cantik atuh. kurang ajar rek naon ka dieu ya kaula apa maneh rek nyulik Yudhistira lain anjir kurang amarta edan mata-matana aing atuh taya teh murid abdi teh nya ieu teh guruna nya guru naon guru TK ya gerak katukangeun leungeun anjeun lamun deukeun hayang salamet kurang ajar sia geus kapanggih kieu kaku berontok ka belang-belang aing nepi ka mana pangarti maneh ye Kang di bawah barudak dibantun serang saya mangga kurang ajar ayo sahih ewak wah kurang ajar weh jagoan sia jagoan keun antep da balik deui dah nah balik deui lobaan ke meni unung halangan aing lupat haling ku bapa dilawan haling Tanawa salah kurang ajar sia maneh anu rek ngahalangan dunungan aing maju tapi ka mana pangarti maneh modar rek ku kaula yap ayo wes iya Aya mekana aya. anjir teu hiji lemah wat wes aya Allahu Akbar subhanallah hei kurang ajar ya guys ala modal ya iya guys what ala guys ayo bapak aing eta tendangan gitu-gitu Messi lo anjir keh bapak aing pada asupkeun ke Persib Jadi pemain bola kan? jadi tukang urut Satria ngaran maneh kaula Sang Hyang Dewa Nur Cahya kurang ajar si aing boga dulu Sang Hyang Dewa 18 rasakeun kowe sok iap rasakeun tah iap udah rek Dewa 18 17 teh sieun aing nah jelema teh huluna diharanap lain hulu dihanap hulu sia tah kurang aja tanya Dewa Nur Cahya maju wat gehel kurang aja was wat aina stiker sayang Pemampara
Iya Senopati Jagaten tadi jamak dening Dewa Nur Cahya. Lengit tampil lebih hilang tanpa karena dadia Lurah Togog Tijo Mantri. Aduh ampun Kakang Bodronoyo, Kakang Ismoyo nanaonan sia. Gadon beluk ke demit diancam Kakang, demi Allah diancam. Pun anak Jaka Temelung disandra jadi abdi itu tiasa kumaha Kakang Bodronoyo, Kakang Ismoyo. Atuna ampun manganyagakeun Kakang Badranaya jisim abdi, ampun nduk gia Kakang Semur, ampun. Jadi Pak Samsuri itu. Ampun, ampun Kakang Semur Bodronoyo. Ojo. Naonana di aing nepi ka kitu-kituna anakna disandra nih kan. Disalamatkan bayanya. Kurang ajar sini pedaran kau yang sok kuyat. Iya, Stiker sayang dumampara. Iya patih jagat sakti di jamak dening Dewa Nur Cahya. Lengit tanpa lebih hilang tanpa karena dia Ratu Siluman, Ratu Ganggaung, Dewi Gedeng Permonik. Biang. Alah, ampun ting satria menigagagati kita satria menigaga. Aduh, ampun ting satria. Kaula tong dipayahan satria, tong dipayahan. Tong dipayahan satria. Kurang ajar. Nah, sing kami demen teng bujur aing sabak mong. Balik ke demit. Alah, ampun. Tinggal raja anak waing jika anak kabeh geus aya di ditu asa jingga abi Pak dawala abdi tuturkeun Bapak ayo ini itu kaayaan anak parantos dipukar bakar kedok kabohongan kapasuannya tak kuya Dewa Nur Cahya ngakebrai sadayana jelema-jelema anu jarulit jelema-jelema anu syirik pidik jalikeun daya iren panas teh rupak rumpak itu jalaran Dewa Nur Cahya kacahayaan kacarios ti nagara awu-awu langit Prabu Jagat Netra hiwari kasumpingan tamu opat satria daya sanes Dewa Nur Banyu, Dewa Nur Bayu, Dewa Nur Bumi sareng Dewa Nur Geni ngacorak ka ieu nagara awu-awu langit. Jagat Netra Saha ulah kaget ti kaula ae gogorowokan syaka aing bangsat di pedaran baik. Datan neratang ngademan datan neratang ngademan datan neratang ngademan
Datan nerat tangan deman Ewuh mangkuling nyatana Nendera saha anjeun ngaran kaula Dewa Nurbumi ngaran kaula Dewa Nurbayu ngaran kaula Dewa Nurbayu ngaran kaula Dewa Nurgeni dek naon anjeun ka dieu eureun sia eureun kurang ajar sia moal sanu bakal ngaburak-barik rahasia-rahasia lenteng ti kaula goblok sia datang ka dieu ngancam ka aing teh nyaho aing raja di jagat raya sok aya aing nepi ka mana nepi ka mana jeung kaula nepi ka mana jeung kaula nya kurang ajar sah sarua we sia datang ka dieu orai nyamperkeun pandeungeun dipaehan ku aing kabeh ha kabeneran aing keur lapar dihakan ku aing sakabeh sok nepi ka mana jadi peuceut si peucit awak aing bangsat lajeng ieu jagat netra lain jalma samanea ngagunakeun ajian gentra sewu ngadak-ngadak sungut tagurawah ngagedean atuh ieu opat satria disedot ku ieu jagat netra digayem dina sungutna kayanana dihakan ku aing sia so ngeueuh tulang nerangu melak ngetuk goblok nganak-anak aya nu melag dina ti corona ya jagat netra barang dikeluarkeun ku jagat netra aneh bin ajaib anu tadi digayem 4 jalma barang dikeluarkeun diburakeun deui jadi sajalma teu aya sanes wujudna lurah Semar Kudapawana Kehel dulu itu aki-aki ngurus tunyung deh sarua we meureun diadonan dina sungut aing hese teh aki-aki da geus modar ieu sia urang ngajar teu empes modar sia Semar datan nerat tangga demang datan nerat tangga demang ewuh mangkuling nganrana geus dewa ieu satria ieu saha ngaran maneh ngaran kaula Dewa Nur Cahya Dewa Nur Cahya bener kurang ajar rek naon ka dieu rek ngeureunkeun sia kurang ajar hah teu euy rek nyumput kitu kapangih ku aing sia nyaho musik-musik ulama ninggahudangkeun macan turu aja kurang ajar sia dipodaran ku aing sok ijen patutunggalan jeung aing sok tingali oh ya anjing edan yaki-aki sok ngusik-ngusik ulah maning ngahudangkeun macan turu deuleu hah nyangka bodoh ka aing
rek nyumput ke kieu teh ka aing nyumput tina kagagahan nyumput tina kakawasaan sok dibongkar sasanajan saya nyumput tina kakawasaan sakali iblis tetap iblis ya kaki ngurus tunyung goblok gitu sok sia Semar lamun kitu si ijen jeung aing sok patutunggalan jeung aing nyaho di luar jeung aing di luar jeung aing gabina-bina teuing ngariweuhkeun dunya sia yuk di luar jeung aing nyaho aing nya wujudna mah da pekageuleun tah si goblok tah kurang ajar Semar hayo jeung aing maju sia ulah Batalak Tresna sareng Arjuna oge Bima anu kiwari nyaksian ieu kajadian. Yai Raka Batara tos sadar salila yai. Timalan kaula parantos sadar Raka Batara. Katingali ku salila yai tadi sabaraha jalmi anu lebet ka karaton nagara Awau Langit. Anu lebet ka karaton nagara Awau Langit leres aya opat jalmi timalan opat sinatria lajeng aya nu pamungkas nu pina kaberangan hiji deui jadi 5 jalmi timalan jadi anu asup ka karaton teh 5 jalmi tingali yai urang sakseni ayeuna tingato saha nu kaluar nu kaluar mah hiji saha yai Kakang Semar nu kaluar teh timalan Kakang Semar eta teh geuningan deuleu ku sia goblok nu rek dipodaran ku sia teh tah deuleu rumaos kaula Kakang Bima ka rakyat rek modaran ampun Kakang Bima kaula rumaos kang lepat mikir sia teh digedekeun ku rakyat dicedengkeun ku rakyat ka rakyat rek modaran tamiang mulit kapitis deuleu tah kalanceuk wani ngalawan goblok sia ku jurig tah kapangaruhan beda-beda teh yai ieu berat teh tingali Kakang Semar cing horeng rakyat keneh yai anu berjuang teh. Jadi rakyat anu berjuang mah yai sabenerna pejabat mah urang teu digawe sabulana masih keneh aya digaji tapi rakyat lamun teu usaha lamun teu ngojek lamun teu naon sagarupa usaha mau menang duit yai sedengkeun kabeh pejabat teh duit teh tina pajak rakyat 80% anggaran pendapatan belanja negara teh ti rakyat teh tina pajak nu mata karepeun rakyat teh ulah gede babatok pamimpin teh denge tingali Kakang Semar yai timalan tak kebakaran naya sok kuat ayo kuat edan aji waduh luar biasa sok saya oleh-oleh ti aing geus sarternyu Penastikar sayang tumampara
iya Prabu Jagat Netra dijamak dening Lurah Semar Kudapawana ngabeledug jadi cahaya berem nu kakido ka kaler ka kulon kawetan daya sanes itu sukma akmana rancasan anu teu oleh-oleh dendam ke Lurah Semar Badranaya iya Badranaya lain waktu aing niangan kesempatan jeung jalan pikeun males pati kanyeun Semar tunggu Badranaya jurig sakti setan kumawasa melalui mulia tibatan manusia dulu ya kitu geuning sagala perjuangan teh kudu make pengorbanan dulu ucu dina pengorbanan ngalangkungan susah payah dina ngalangkungan susah payah tadi kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridho oge sabar jeung katawakalan nya ucu tah nu bakal dugi maka sabaran we jeung katawakalan nya ujang ujang sakitu we ti wasa parakan cahapunten tina samudaya kelepatan sakali di mudah-mudahan Desa Sarimukti anu di kadesan ku pangarsana Bapak Uci Suwana sadayana dugi ka masyarakatna ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton. Sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Girharja tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui. Hatur nuhun, Cak.